Mar, lamun mah bangsa sasatoan baroga akun Facebook, sigana bakal harade tah nyieun statusna nya. Ah, sok aya wae maneh mah am. Danya tuh misalkan cucungu kieu geura nyieun statusna teh. Alhamdulillah ya, selamat tina semprotan obat anti kecoa. Kekel. Cik, lamun sapi bakal kumaha tah? Tah mun sapi mah kieu statusna teh. Susu kuring kakara dirampak ku anak dunungan ye, ganteng deui. Aya wae. Lamun ucing kumaha tah? Lamun ucing mah kieu. Anak uing nu kalima nanyakeun saha bapana, nya dijawab we teuing atuh jang. Emak ge bingung nu mana bapak hidup teh lieur. Cik, lamun reungit? Lamun reungit kieu cenah ceuk reungit mah. Uing positif HIV lur. Mun cek hayam? Lamun hayam kieu statusna teh. Dulur-dulur, baraya, sobat-sobat, saupamina abdi teu update status dinten enjing, hartosna abdi tos digoreng. Love you all. Hade wae. Lamun cek babi. Lamun cek babi mah notorogan cenah aing dipitnah jadi tukang nepakeun, plung. Terus lamun cek me tah kumaha tah? Salamat, uing teu payu euy. Berarti lolos tina puncitan Idul Adha ayeuna euy. Ya wae. Mod, aya naon am? Yoh, tingali geura handphone kuring alusnya. Wah, heueuh euy, meni alus kitu. Model anyarnya pasti mahal. Meuli di mana am euy? Teu meuli, menang gratis kamari ieu mah. Menang hadiah lomba lari. Lomba lari? Di mana euy? Jeung saha? Itu di jalan kamari lomba lari jeung nu boga handphone, polisi jeung kuring. Ya wae. Rumput laut. Mang, meser mang. Yuk, mangga Cep, rumput lautna. Nah, rasana kieu mang rumput laut teh. Cep, nya rumputna mah bieu meunang ngarit, tah lamun caina ti laut. Heueuh, da urang teh kuda. Ya wae. Alah, hapunten pisan dunungan. Sanes teu sopan abdi teh mung kacida priyogina abdi teh ieu teh. Matak dugi dongkap ka juragan teh. Mugi we juragan ulah bendu. Jalaran abdi kumawan tun ngaganggu waktos leleson juragan ye. Kacida atohna abdi upami juragan kersa nulungan abdi anu nujukeun aku ka abot kieu. Menggeus. Naon atuh nu jadi kasusah maneh teh? Sok wakcakeun. Sugan bisa ngabantuan. Mun perlu ngajual mobil ayeuna keneh lah. Manawi gan palih mana pancilingannya? Kabotan ieu abdi. Ya wae. Hoi, nyaho teu naon hartina LRS? Terang Pak, dilarang berhenti di sini. Heueuh, nah atuh kala eureun maneh. Nu mawi Pak, angkot ieu mah teu tiasaeun maca. Ku abdi sinah maju ge kalah mugen we. Saurna mah lebar ku penumpang, nurupina mah sami we deui buta huruf Pak, kanggo nami-nami setoran panginten. Wah, loba alesan maneh mah. Ieu kan SIM? SIM abdi Pak. SIM. Oh mangga atuh ari SIM abdi mah, upami surat izin mengemudi mah kakantun Pak di rorompok. Ya wae. Naon sabab nanya euy, si Midun ditewak ku polisi. Teu pira eta mantuan ngagotong kulkas nu Pak RT. Har, nah make ditewak. Pira ge mantuan? Nya atuh da nu dibantuana oge bangsat. Paingan atuh. Ya wae. Kunaon tang maneh teu milu piknik? Sok mabok dina beusna dun tara kuat lieur. Ari sok mabok mah, mau keresek we gresok. Bahasa eta ge mawa keresek nepi ka 10-na, anger we mabok. Ya wae. Neng, kenging akang naros. Kan tenan atuh Kang. Ari Neng teh nyalira keneh. Tos ganda ayeuna mah Kang.
Ganda campuran atau putra putri? Abdi mah ganda kembang Kang.